Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Heru Rudiantoro Pratama, kelas X11. Mau membaca dongeng Gagak Hayang Kapuji. Aya gagak maring dendeng ti pamoean, geula berhibur bari ngaheum-heum, dendeng teh kana tangkal dadap sisi lembur. Kabeneran harita tak katanggeunan ku anjing nu kacida kabit tacunana. Da puguh kabeukina ku sabeuk kitu ku anjing disampurkeun, tapi sanggeus anjing aya di handapeun boro-boro ditanya teu direret-reret acan. Anjing mikir piakaleuna supaya dendeng kapineulik ku manehna, sanggeus panggih anjing ngomong, "Yeuh aya manuk alus teuing. Pamatukna panjang bulu hideung, tapi lemes kitu manuk naonnya ngaranna kawasna mah moal aya tandinganna dibandingkeun jeung cendrawasih ge moal eleh." Mimitina mah ngomong anjing teh teu didenge, tapi sanggeus aya omongan moal eleh ku cendrawasih. Gagak moal eleh ku cendrawasih. Gagak atoheun pisan, manehna kungsi beja yeuh cendrawasih teh manuk panghadeuna, tapi ceuk anjing manehna moal eleh. Kitu nu matak manehna ngarasa ngeunah ka pamuji anjing. Malah ceuk pikirna deui asa hayang ngabagi dendeng jeung anjing. Ngan kusabab hese meulahna kahayangna teu kalaksana. Anjing nempo gagak marakmai sanggeus dipuji ku manehna. Dipikirna pasti usahana hasil, ceuk pikirna deui naon hesena muji-muji keur ngahontang. Kahayang kusabab kitu pok deui anjing lamun daekeun mah hayang nyobat jeung manuk nu sakitu lucuna, ngan rumasa sorangan mah sato hina. Saumur kudu ngadunungan sare digolodog lajeun manggih kakaneun oge pasesaan, tapi najan teu bisa nyobat oge jeung manuk lucu atuh ngadenge sorana meureun moal panasaran teuing. Barang ngadenge pemuji anjing anu sakitu ngendahna gagak poho keur ngaheum-heum dengdengan ngagonggong wae disada. Cenah atuh barang eungap pamatukna barang pipluk we dengdeng teh murag, anjing gancang nyantok dengdeng nu murag tea tuluy dihakan hibala. Gagak nu hanjakaleun mah teu ditoli sabaraha jongjonna, gagak teh cindepul we dina dahan bari ngarasakeun ceungeunahna ku kalakuan anjing. Manehna karek ngarti yeuh anjing muji bebeakan teh dengdeng nu keur diheum-heum ku manehna. Didinya mah geleber gagak teh hiber kana tangkal karek neangan hileud keur ganti dengdeng nu disanto ku anjing. Sekian membaca dongeng saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.